Tanya-tanya lah aing lieur. Sok. Aku mah apa? Cuma selingkuhan. Aku mah apa? Cuma pacar gelap. Nah edan mah kuat cekas. Arapal kabeh. Dasar jurik TikTok lu. Tapi alhamdulillah, berarti ibu-ibu mah gaul, TikTok main, pokoknya mah YouTube, Tempo, TV, lalajoan. Biasa bapak-bapak teu nyaho naon. Mun diajak nyanyi bapak mah ngaharulang urang mah sok sieun. Kunaon urang ngacaprak dudulukeun wae kieu wae seueur henteu ngomong henteu. Saya tepat tahun depokeun atuh ngomong-ngomong. Tapi ge era ditepokeun hungkul mah. Jajal bapak naik ka dieu tempokeun kulobaan buat kadek sok. Ari kitu teh ngaranna tengah kalongeun aja. Nah, coba teh pancek paribasana ulang tahun salat. Heeh, bener. Salat nu 5 waktu. Di dieu salat sapoe sabaraha kali? 5 kali. Kadang-kadang tong dibalikeun jadi 5 kali sapoe 5 kali itu jadi 5 poe sakali jadi teh. Bapak-bapak mah kumahan we doang 5 poe sakali. Oh, kan gua nama salat teh sapoe teh 5 kali. Dimasuk dibalikeun jadi 5 poe sakali. Goblok nu kitu. Kadenya salat mah loba godaan ibu. Nyapana bener. Digoda salat mah mata digoda, irung digoda, keur salat depan mata digoda. Allahu akbar. Banget teh mata teh guna mah ka tempat sujud lempona ieu mah kalah macaan sarung batur. Wadimor. BHS. Mentang salat teh kudu make baju teh nu polos. Ulah nu aya gambaran. Baju partai bawa berjamaah. Nu tukang karunya macan tonggong. Coblos nomor 1. Keur salat kadeuleu dibaca wae. Loba godaan salat mah. Bener. Kadua irung digoda. Kumaha tah? Nya mentang anu deket masjid di mana? Mun duhur teh ulah sok ngagorengan asin. Eta lamun nepi hasupna ka nu salat buset asin. Mantep ieu cocokna jeung foto ieu mah ieu. Keur salat eta teh digoda pan irung. Nu paling pusing mah nu digoda teh liang bool. Kumaha? Sok nahan hitut. Salat Isya 4 rakaat coba imamna lambat budak ngora nahan hitut salat teh. Bapak tinggali bapaknya berjamaah. Lamun anu salat sarungna ngagrebek nahan hitut. Oh, rek dibatalkeun sarakaat deui nya. Oh, arek diteruskeun tuh kuat geus jadak kana gerbang. Imam guru atuh aing geus kuat. Aing teh hayang hitut tuh imam jauh di mana jemaah teh hayang hitut. Coba imam aki-aki Allahu akbar ruku nyengsol bola. Bertahan sarakaat deui. Kami Allah liman habidah wah ngagibrit. Tiga nu dirisan nahan hitut mah. Lu sujud Allahu akbar. Wah nilep bola teh. Wah. Pas bertahiyat assalam joger langsung can ge tamat cek teh yeuh ari salat teh diakhirina teh ku salam lain ku hitut goblok geus teu kuat aing cenah teh digoda di dinya urang mah hayang husu teh hese teu subuat hayang husu takbir Allah eta teh hayang husu teh kitu. Hayang husu. Cicok sekali deui. Citu si mah salat jiga wong pehung goblok. Bakat ku hayang husu hese husu teh jauh urang hayang tumakninah ge hararese salat teh. Abdi di Bandung tah mendakan salat asar. Kumaha? Aya aki-aki salatna engklek kieu. Nah, make jeung engklek. Teu Islam aliran naon deui wae. Ieu salat engklek aing mah. Penasaran aing Mang Parid. Dagoanna ku aing hayang nyaho lah aing tanyakeun ku aing ieu aliran mana cing teu. Beres salat ditanya, "Bah, ka dieu naon abah gitu salat teh engklek kos kitu." Nah, heueuh cenah tadi teh abah teh kan abdas. Keur ngeunah-ngeunah abdas.
ngumbah suku katuhu pas bagian suku kenca beak gak ngejona beak cai na seep tuh kakumbah coba sholat terus kudung deui beak wakuna daripada teu sholat paksa dengan ieu tuh miluan Sia ngaji di mana Pak kolot-kolot goblok tatanya ngayang sholat ada ujung ilmu nak cinta udah padu wae belak celak wae cinta sholat lain tak eta teh bener santri ge nya aiku ilmu mah beres santri tah komo santri kudu taat ka kiai bener mun dititah kiai kudu nurut contohna kumaha titah ki kiai mah kudu nurut kabeh oge da kiai mah barokahna gede bener ya kejadian santri arek mangkat ka pasar balanja make motor bodong subuh mangkat motor bodong eta tadi dititah ku kiai dititah ku kiai ka kiai cenah kieu mun aya polisi kumaha cenah uing bere jimat atuh ka kiai na menta dibere tah cenah teu ditempo heula sampai pesakan mangkat teh ka pasar aya polisi trit wah ayahna jangkuna teu make helm abdi santri Pak cenah piwarang ieu ku Pak Kiai mana suratna data di teh jimat di teh bikeun we pas katepuk baca Majmu Syarif bikeun ka polisi surat mana Pak cek santri teh hayang surat naon tadi Majmu Syarif kumplit Pak dimimiti waki almu kiasi araraya kahbi araraya surat naon sok dirinya loba wah gagah jeung santri mah cek polisi mana sim dibikeun sim teh mana jadi polisi teh nempo kana foto sim nempo kana beungeut santri nempo deui kunaon Pak nah ieu mah beda cenah fotona maneh lain nu babaturan menang pinjem si mah teu menang nginjem kudu sorangan ari bapak pusing-pusing teh nu diinjem mana gitu ngomong ayeuna polisi eleh wah pusing lah ngomong kitu tah aju teu kusa cenah ka ditulis bakat lain da urang babaheula nya berkahnya mun aya kiai teh isin aja jadi budak ayeuna makan araredan ya ka guru teh nya santri sebagai kiai padu we santri hareup ka kulon eta santri pas datang kiai di tukang cek kiai aduh mama sia teu meunang itu teh kiblat goblok cenah oh kiai bari nangtung santri ka kiblat kiai bari nangtung nya ka kiblat teu meunang doraka sia teh punten cenah Pak Kiai wah tong ulang deui serang tilu poe kiai na nu poho kiai ka kiblat budak santri eta ditukangeun mama kiblat teu wani ngomong nya wah rawas pan piraku kiai eleh ku santri panggil ka dieu maneh non mama aing mah awak doang ka kiblat huluna mah ka kaler goblok dipalitakeun awae aing arah Gusti Agung alhamdulillah di budak tengah lartieun pas lagu bukan sirah ngomong naon ya sia ngartiin teh peang sebelum alhamdulillah ti Gusti nu agung ibu ari kitu ngaranna jari naon ye jari teh di TK mah sok dinyanyikeun kumaha cik sok ini namanya jari bantuan atuh siap cikopak siap kompak sih terus bantuan gondongan saya gede helm ini namanya jari apa katanya jari jempol kalau ngaji jangan apa lu sekolot nih mas jangan ngobrol ngompol masuk ngompol ini namanya jari apa katanya jari telunjuk mayar cepia tong dianjuk Gusti Agung kadek karari ibu bang kadek ibu beser ye ibu mah sapoe kieu bisa 5 kali lain ngomong-ngomong kieu aya beda teh ibu-ibu jeung budak parawan apaan cek paribasana ibu mah beser sapoe teh 5 kali lalaki mah kan jarang paling 2 kali sapoe awe mah 5 kali kadang-kadang dipake ku salakina kieu lah salahnya bapak kieu tuh payah yang ibu tah ce ngomong-ngomong urusan kieu beda teh parawan jeung nini punya beda kieu parawan kieu nu geus anak 4 beda kumaha cik sok kieu parawan mah ngeunaheun ka dayana cik sok sepri
Nahan. Ari Randa Komo randa mah sabere mah. kumaha Coca-Cola. ai ini Ini mah geus barea paking. Sawi